akhirnya sarang saha tuh ka dieu teh sarang pun bojo jeung tuang garwa sumuhun bu dulu itu nah ka dieu ai nah atuh nyeta lang layeseun pun bojo teh nuju ngagolere di luar ampir-ampiran pingsan nya ngalungsar di luar tuang garwa ka dieu sumuhun mana atuh ka dieu piwarang kelebet sawios tuang garwa ka dieu pun bojo mangga saya mangga tuh mohon sawios mangga nuhun sepuh nuhun mangga lingih mang saya mangga aden nya sawios itu pun bojo mangga nah ka garwa teh ai namina naon kadieuna naon kadieu wah beres euy jigana aya saung goreng we yeuh Cuma kapihatur gelan oh iya garwana teh kan iya garwana teh garwana udah nah si teh eta cek juragan neme cenah sarang saha ka dieu ka saha nya ka kuring naros tuluy cekeng teh jeung pun bojo heuh ka saha sih nyebut bojo teh heuh kakak sangka saya teh geuning bogoh ka aing aing sare teh susu aing teh digoromel ku sia sampai kalepetna nya nguningakeun bulan abdi mah sanes garwana abdi mah lanceukna ai rakana sumuhun we paingan mah nya aya awewe kieu nah dikitu geting-tingna dieu iya jelema ramade waji jiga bawang beureum si bae kade ngahina makhluk sarua jeung ngahina kanu bogana lain bawang beureum naon tomat karo kana teu kadenge mun ku aing ieu teh bade masihan kan naon teh ya Aisyah geus ngomong acan nya ngeus teh tadi ge ngeus ngancan mere sok wae anu dibere dakwah nya abdi teh haus geulana hayang nginum deudeuh teuing palai nginum sumuhun karunya aya cai mah aya cai tah dengekeun nulung kanu butuh nalangkah atos agan abdi hayang nginum nya aya cai mah aya cai aya oh atuh kitu mah sakentenan sangu nuju lapar mah sareng daging hayam garaos sarua we nyin tah mencit ka aing bureun mah nya kitu kan rupi ieu teh padepokan naon namina Nirarasik ieu teh kasebutna teh padepokan Andong Kancana Andong Kancana Aisyah inget tuh mual kopi we inum ku sia Aisyah naon teh aing keur ngobrol kopi ngaliwat itu merenteu ka aing ka dieu sia hei eta teh nu usaha aing nyaho aing keur usaha manehna keur usaha ulah pada ngaganggu maneh ngaganggu aing keur ngawayang kopi
Jangan hampura jang dewek mah ciri lain tahun. Aduh ada hampura jang si laing meureun keur usaha cing payu didoakeun nya mun dewek ke sarua keur usaha dina boga hajat nya mun cing payu ku dewek didoakeun mun teu payu inum ku serangan atawa pake mani tukang kopi nepi ka ngacleng udah aing keur ngomong kopi ngaliwat ngobrol jeung saha jeung tukang kopi ieu teh andong kancana asa wau andong kancana ari salira ngaran kaula teh Manikhara bener. Aduh. Aduh. Asa pernah ngadenge ari anjeun teh saha? Pomi dipercanten mah. Tong ngabohong doraka. Siapa yang rek bohong gitu. Jadi mesieun. Duh, aing euy. Lah mau dipercanten mah abdi teh Aliando sumun Ali Nurdin mun sia mah tawali agrem Aliando ti Hong Kong nu bener saha ngaran anjeun lain naon dah wala sieun aing mesin teh asup negara Plaza Jenar aing disebutkeun cepot sieun di teangan da paing di paraneangan da pernah di teh aing jadi buronan di sarua jeung sia aing jadi PPO lain PPO keun bae da aing mah ngomongna kieu asal ulah dengar tiang listrik we lah saha anjeun teh ieu teh Manikhara kan leres ari eta dipengker tak ieu buyut kaula saha bang kaca kacana kok bang kaca pegek menyatir ka jauh teu kadenge da aing menjelema na humoris nya bang kaca nya ke ari anjeun teh sa ieu teh andong kancana bang kaca putrana sae teh ieu teh putrana Pergiwa ulah sia Gusti ai putra saha putrana Pergiwa uluh Gusti nu agung Pergiwa mana Pergiwa mana ieu teh ti Sukadana sanes Pergiwa putrana nyaeta Endang Manuhara Allahu Akbar putra sahara mana nyaeta Gatot Kaca aduh Gusti nu agung agak nilap deui ka abdi saha teh ieu teh manya hilap deui ka abdi ai maneh apa ka kaula sae teh balik atuh Gusti nu agung na hilap deui ka abdi saha teh mang teh Raden wala putrana si Jenat Rama Dewaji jigana imah yang dibere sangu goreng jigana lawa kasuudon buah-buah acting jelema teh Aden da katawis teh kaluar Cimata
Abdi matara keluar Cimata keluarga Cai Aki. Saha teh ieu teh? Manya hilap deui ka abdi. Saha? Kapungkur abdi kantos ka dieu. Nai akana ieu gebog nu belah dieu teuas satah dieu. Tuh. Nepi ka maneg ieu. Heeh, urang mah teu heulan heula tadi teh. Heeh. Eta teh ulah segala diomongkeun, da ieu mah jelema kieu. Heeh. Teu heulan heula padahal mah catrik teh. Kapungkur kantos ka dieu, sumuhun cik embut-embut ningali beungeut abdi saking gantengna. Saha teh kapungkur abdi nyambut ke cirik ning Jala Sutra ka dieu. Sareng Juragan Arjuna ka dieu teh kapungkur teh Juragan Arjuna ka dieu teh abdi teh. Saha menyahilap teh ka abdi be abdi teh putrana Semar ai ieu teh cepot sumuhun aduh Putin wagu panjang umur cepot salira nu panjang nyuswa mah udahan nya Gusti Nu Agung ari ieu tiraku ilmu ka abdi Agnes Monica sia teh ngaku Agnes goblok monya Agnes monyong ieu nya Aliando pegek abdi dawala ai dawala ai si garong ka mana sanes garong gareng ulang gareng lain garong tah gareng ke mana aya di Tumaritis kan nuju ngantosan pun bapak ai Bapak Semar gimana Bapak Semar tetos maut si doraka si goblok Bapak Semar tetos maut kan doraka sia sidik aya kene geus maot belum deudeuh teuing iraha maot teh duka da abdi teh terang nah teh terang anu ditaroskeun teh saha Bapak Semar sumuhun tos maot Bapak Semar we ieu teh kumaha ka teh ku sia dengekeun nanya teh pan Bapak Semar berarti aki aing si goblok bener teuing Bapak Semar tetos maot sumuhun iraha duka naha mun pan Bapak Semar ai Semar tah Semar mah aya dan nu taros gusalira teh Bapak Semar pan Bapak Semar berarti bapana Semar nepi ka teuih tiba heula ieu jelema ieu angerek ieu tak iya cepot teh eta Raden Bang Kaca aya we di Tumaritis ngan pun bapak teh tiasa ka mamana nah paratos socana teh paratos ngagaplek ka dieu taratos teh katinggal naon-naon kadang-kadang lempangna tidak lalagor terus ngange itu karena pupun bapak teh kitu we kan nya abdi we nu kitu ka dieu teh sareng sidawala da si gareng mah kadang-kadang si gareng jeung abdi kadang-kadang sidawala abdi teh katuruk katutu ieu teh putrana si Jenat Juragan Gatot Kaca bener tak ieu teh aki cepot aduh ieu teh anu saurkeun ku aki teh anu sok gede heureuy tak eta aduh aki cepot dawala aing disebut aki dawala nuhun aki cepot kaula parantos tepang jeung salira di kieuna manawi teh salira teh parantos teu aya eta aya mah teu aya ngan duit teu aya teh abdi mah
kunaon anjeun teh Gusti nguningakeun di negara Astina aya kajantenan di negara Astina teh aya kajantenan sumuhun naon Prabu Parikesit Raden Parikesit naon palastra ngemasing pati teu makaning perlaya ai Parikesit maut sumuhun usaha ku Prabu Sumantara ti nagara Plasa Jenar nyata turunan-turunan Sangkuni eladal jadi Kang Rai Parikesit teh parantos ngantunkeun dituga jangga abdi ningali kieu demi Allah abdi ningali kieu abdi teu tega demi Allah saya teh ceurik teh kitu cing era da geus kolot ceurik wae da goblok da kolot ke sok ceurik saya teh da aing hayang ceurik aing kudu ngising saya teh da sedih teh kolot teh budak saya teh manya aing kudu aing sedih aing dijauh kieu we tah sedih teh kieu saya teh abong kolot jeceng aing teh da sedih menyemewel jadi di mana-mana ge lain atuh ceurikna ulah kitu teuing ceurikna ulah kitu teuing ceurikna cing nyari hayang putus aing mah hayang putus aing geus putus hayang nampiling aing geus eta teh nyuh dina kendang nih jadi Parikesit teh parantos maot sumuhun bade dijenengkeun jadi raja teh ayeuna teh nagara Astina teh dilinih nyata ku Prabu Sumantara ti nagara Plasa Jenar angkot buta abdi di ditu ngamuk sumuhun ngan eleh iya nah eleh kasaktianana luar biasa eta Prabu Sumantara sadayana teh nu mangapulya abdi kabur ka dieu aparatur nagara lagi bubar sadayana di nagara Astina teh kitu ulang tah kasep wayahna bantuan nagara Astina anjeun nu bakal jadi pahlawan nagara Astina bang kaca Gusti nu agung Aden sia kumaha ceurik teh lain naon da wala aing teh tadi teh hayang nyatu teh tadi teh tuluy diajak ngobrol teh dibere dahar teh dibere nginum teh dibere naon cai can sok wae teh tadi ada kaburu atoh urang lain kaburu atoh goblok teh aing teh mata aing ceurik teh cuma daya cai mata kana sungut dedeh teuing wayahna kasep bang kaca bantuan sanes ngaremehkeun udahan ai ku sorangan mah wah punten sanes ngaremehkeun salira tapi ai berjuang mah kudu sanajan kumaha wacarana berjuang mah kudu ulah pesimis jelema mah kudu optimis pesimis naon ulah pesimis ringan ieu dina luhureun biwir teh pesimis kumis goblok eta mah kumis kumis mah geuningan sok dipasak kentang tumis eta mah tumis mah geuning lamun ka tiisan urang teh awak teh menit talarumis tiris goblok cenah teh tiris masuk mau Vespa entis teman entis mah wadah cai kempis mah geuningan eta ban sok kempes
Asia goblok. Kempes mah hejo geni sok dipegat. Angkot. Kayak iya aing teh kudu ngadengen nu kadari ieu teh. Daripada teu nginum. Mending enggak bahas nu kieu. Deudeuh teuing. Nya atuh lamun kitu mah wayahna kasep. Bang kaca wayahna bantuan sabisa-bisa. Timalan kaula nun uyut. Ulah. Naon? Teu naon, pasti nungguan abdinya. Nah, nepi ka kitu-kituna ieu jelema ieu. Jempe kabeh. Kabeh nungguan maneh rek ngomong. Sugan rek ngomong tunggu teh. Iya, nayage ketipu ku aing. Gak disurupan neng. Lir Petra. Barang uju aya dina impal wacana. Anasani resin rada kebayaning dewa. Parantos dumugi kayu nyata padepokan andung kancana. Adalah, hei, ulah kaget kurang andung kancana. So, aya tamu ti luhur. Kudu laporan deh, ya mah ya. Ya, laporan. Punten bulan. Hancip nih beka bau lalai kieu. Aya naon deui, mangsa teh? Terus engkus. Eta we. Mang Tus. Aya naon Mang Agus? Sanes Agus ame badahlan. Oh nya poho. Sumuhun ulah. Nguningakeun aya tamu. Tamu di mana? Di tadi we di luar. Sanes di mana? Ya hancip gede heureuy jadinya. Umi kapedek krek ya hancip gede mana? Aduh, ya hancip nu pika kieu ye. Ieu teh kolone ada mana? Kolone naon? Kolot-kolot segede mene atuh. Nya. Aya tamu di mana? Duka ulana ti luhur. Tamu ti luhur. Sumuhun ngagayabag ti luhur. Gayabag. 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 Aduh. Alah, ai nu kieu non parabna nya euy. Sia. Eta hancip tahun gitu-gitu lain aing kan jelema ieu. Da hancipna ngahormat aing oge. Ieu mah khususnya ke jelema ieu aing mah. Heeh. Aya tamu ti luhur. Sumuhun lan. Gayabang. Aduh, lamun aya karet dijepret paling di tukang digecak paling da ya tak. Kana sirahna tung gitu. Nah, tamu teh ti luhur. Duka teuing ulah bikin teh terang. Lawan ti luhur eta tamu teh sangapung rupina. Duka Superman. Duka Wonder Woman. Atanapi eta teh anu kasebat anu tina lanca teh. Tina lanca semun sa si ulek. Tina lanca si ulek. Si goblok. Pas nu nyaho aing nya si Spiderman goblok kayak gitu teh. Tina lanca mah. Semun ulan. Allahu Akbar. Weh. Mending gaya bawang beureum dia ya.
dicabok sia ku aing terong. Teu meunang kitu. Teu meunang turang terong. Gusti ieu teh saha? Tah ieu teh cepot-cepot teh ieu. Allahu Akbar. Ieu teh cepot teh, ha? Sumuhun. Napa? Aduh, Gusti Wagung nyawawu atuh. Kamana wae, bro? Waduh, sok ningali na TV wae baheula. Mang cepot teh dina Asep Sow. Baheula mah geuningan. Nah apa tuh Asep Sow nih? Asep Sow di TPI. Asep Sow geus bea kontrakna. Kamari di Net TV tahun kamari jeung Sule dina bukan sekedar wayang. Apa mang dina teh sok lalajo mangatuh mang. Aduh Gusti. Allah hayang dipoto mang jeung mangah sapi sapi. Nya boga kitu foto. Gaduh atuh. Punten lah da abdi mah teu sombong ah. Aya HP-na aya tuh, tenang. HP-na ge HP tablet. Layar lamot. Layar letak abdi mah ieu teh nu tablet anu kapsulna bade aya sekedap deui. Na puyer. Ieu we ngangge tablet teh nya. Tah ieu tah. Tah. Ieu tablet ke urang ieu heula. Hayang neutekeun kana topina da ulah euy. Ieu kamerana ya. Siap. Oke. Sok. Naon, pangmotokeun. Ya terek naon eta korjing abdi. Naon aing mah teu hayang pangmotokeun sok. Sok. Iya. Atas, ya nun. Iya beres. Terima kasih. Kayak engkau yang jeung abdi. Naon tah hayang teuing. Dipoto jeung nu goreng ieu. Teu hayang aing moto jeung maneh. Teu sudi teuing. Wah, pelan, kuningan aya tamu. Hayang ngabantingin ya ulah euy. Baru aing gede hulu deui. Aya nu apaleun ka aing. Aduh, mangga permes kulan sakitu abdi laporan dina waktu sayeuna nyaeta umurna dina waktu teh aya tamu nyaeta ti luhur anu gaya bang gitu nih. Gitu kulan. Aisyah seri wae goblok si teh. Da aing kadenge cecengiran. Lain eta mang eta kumaha teh. Nepi ka coner kieu. Weh. Mang mah cep yo. Nyage mang pangkat hancip tapi mang mah luar biasa cep. Naon luar biasa dipika geuleuh ku batur. Nya pamajikan opat. Aya sadayana Kabur 2. aya dua deui. Dicokot ku mitohana. Ku bapana ayeuna mah jeung entong. Entong ge centang. Mangga permes kulan. Mangga. Kepada seorang tamu yang di atas kayak bang Arman. Asian naona ini. Aing teh hancip goblok. Bina-bina teuing hargaan atuh. Bina-bina teuing hancip aing teh. Nepi ka kitu-kituna. Gas. Teu hancip didegukeun. Coba yang kabina-bina teuing aparat aing teh. Aparat nepi ka kitu-kituna. Aparat aing teh. Aparat teh. Aduh. Ya, terima kasih. Ampura we hancipna kitu teh saweos kulan. Padahal nyitak deh hancip genep nu kituna. Nya insyaallah di dieu stres kabeh jelema teh. Nya
lain ngurangan bangsa tengah ngalobaan